Gancang na ieu carita wanci geus nincak tengah peuting, kira-kira jam setengah 12-an. Jalan satapak nu berasna ka imah Ki Sumanta teh ngan ukur dicangan ku oncor nu dicekel ku Mang Jumanta. Kaum dangu Ki Sumanta teh nyaeta bapana Karna, hampir miripnya namina sareng hansip nyaeta Mang Jumanta nu sareng Karna. Jalan satapak nu caangna ku oncor nu dicekel ku Mang Jumanta teh seuneu oncorna katanya ngeleter ka tebak angin. Ngalangkangan dua jalma nu keur leumpang rurusuhan. Mang Jumanta leumpang ti heula bari sakali-kali ngaliuk ka tukang. "Burunya, ulah ngalamun." Pokna di tukang ngeunana jangkana leumpangna ngagegag siga nu mabok. Leungeun kencana nyekel jejer useup tina awi. Sedengkeun leungeun katuhuna nu aya cincinan teh dicekelan pageuh kana dadana. Beungeutna pias. Kesang tiis ngucur masuhan baju kampretna. Suasana harita jempling pisan. Imah tatangga nu paanggang geus parareum cemporna, nu kadenge ukur sora bueuk nu disada ti luhur tangkal kalapa, nambah kakeueung karasana teh. Sabot duanana geus narpi ka hareupeun imah panggung nyaeta imah Karna. Mang Jumanta guragiru ngetrok panto. Rok aya kena 3 kali mah. "Assalamualaikum, Ki Sumanta. Yo kuring yo, Jumanta." Tekung silila kadenge sora palupuh kanel ditincak ti jero. Panto krek dibuka. Pucung hul Ki Sumanta masih make sarung jeung kopeah, mawa lampu cempor na leungeunna. Di tukangeunana aya Ambu Ijah nyaeta garwana nu ngelol. Beungeutna katanya hariwang. "Waalaikumsalam. Jumanta, aya naon ieu teh? Jeung naha teh sujang kunaon?" Ki Sumanta reuwas ningali anakna nu pias jeung ngadegdeg. "Sujang, kunaon maneh kasep?" Kitu deui Ambu Ijah sarua langsung nyampeurkeun nungtun Karna asup. "Mun ka dijelaskeun Ki, ayeuna mah baheula asup, bere cai haneut ieu budak. Tes manggihan barang nu ngabahayakeun si Karna teh." Ceuk Mang Jumanta bari milu asup. Samemeh asup katenyo nancepkeun heula oncorna dina tihang tepas. Di tengah imah Karna digolerkeun dina amparan samak pandan. Jejer usupna disaranekeun kana bilik. Ambu Ijah guragiru ka dapur nyokot cai dina kastrol. Ki Sumanta neuneun lampu cempor di deukeut sirah Karna. Cahyana ngageter nyaangan rohangan nu semu remeng-remeng. "Jumanta, sabadara kajadian naon ieu teh?" Ki Sumanta nanya bari neuteuk melas ka anakna. Mang Jumanta diuksila, napasna masih kene ngahegak. "Iya ya teh Ki, tadi basa kuring ngaranna kalebah sumur heubeul nu sisi lemur teh geuning. Kuring mah ngan si Sujang keur ngibing sorangan. Pas disampeurkeun manehna make cincin ieu." Mang Jumanta nunjuk kana ramo Karna. Ki Sumanta jeung Ambu Ijah ningali eta cincin. Batu beureumna ngagurilap siga panon ucing nu hurung dina poekna peuting. "Astagfirullah." Ki Sumanta ngusap dadana. "Ieu mah lain barang samaneh. Pantesan awak imah jadi panas kieu." Bener we kaum dangu, sanajan peuting eta tiris
Tapi di jero imah Ki Sumanta ngadadak harudang bayung yang lampu cempor nu tadina hurung tenang ayeuna mimiti luak leok sarta seuneuna robah jadi rada hejo. Keur garuntrang kitu ujug-ujug karena gegermetan. Sora karena ngarenghik, tapi bekilila sorana beki ngahyung ciga sora awewe nunahan ka nyeri. Udah kasep ya, ini mulai saya. Ambu Ijah nyodorkeun gelas batok, tapi prak, gelas batokna ditepaku karena nepi kana amru. Caina bahe batokna pepes karena hudang diuk sila, tapi gerakanana kaku ciga wayang golek. Manehna launan ngangkat beungeutna. Atuh Ki Sumanta, Ambu Ijah jeung Mang Jumanta nenyok itu mah ngorejat munur banget karena geus robah total. Panona buncelik kaluhur nu katembong ukur bodasna, bibirna mengkong seuri pikasieun. Sampurasun. Sora no halimpu melengking, sora awewe pisan. Nuhun tos mawa nyai ke tempat anu haneut. Saha maneh? Ulah ngaganggu kana kuring. Ki Sumanta ngawani-wani maneh sanajan tuurna nyorocod. Maneh nanya saha kuring? Karena nunggus kasurupan Kunyisari alias Nyeronggeng nangtung lalaunan, awakna ngaliuk, leungeuna ngalentik gular giler. Kuring nu boga ieu cincin, kuring nu boga sumur kolot. Ayeuna budak ieu geus jadi jodoh kuring. Hush, angin ti luar norobos asup tina sela-sela bilik, matak pareum lampu cempor. Let, imah jadi poek mongkleng, nu katingali ngan ukur cahaya beureum tina batu cincin karna nyaangan beungeutna nu pikasieun. Manta, bantuan kuring yo dek si Sujang. Ki Sumanta ngagorowok dina nu poek. Tapi karena lebih gancang, manehna ngibing muter di tengah imah, sukuna nincak palupu. Plak plak, plik pluk, tarik pisan, ciga nu keur ngibing dina panggung ronggeng. Awas Ambu. Karena nyamperkeun Ambu Ijah, Ambu Ijah ngaleper di juru. Karena niupkeun hawa tina dampaleungeuna kana beungeut indungna. Hush, Ambu Ijah langsung ngulahek kepiuhan. Dadak sakala tuh kaum dangu Ambu Ijah nepi ka tibra disirep. Setan sia. Ki Sumanta narajang rek ngarangkul anakna, tapi karena ngelok ciga jago silat, tuluy celeng manehna luncat nerobos jendela bilik. Barakadak bilik awi semplak karena luncat keluar ti imah panggung. Astagfirullah, si Sujang kabur. Jumanta. Mang Jumanta nyorotkeun oncorna keluar. Katingali kalangkang karena lumpatna tarik pisan. Sukuna ciga nu teu napak muru ke arah kaler. Balik deui ke arah sumur kolot tempat manehna mangihan cincin. Udah Jumanta. Urang ngagoro aki guru di jalan. Munteu anak kuring bakal leungit dibawa ke alam siluman. Beralat tuh duanana lumpat seteker kebak ninggalkeun imah nu panto jeung jandelana bolong. Kitu deui Ambu Ijah teu dipalire nu keur ngagoler di tengah imah nu poek.